Ya tahu orang mana kasep? Iya mak, abdi teh di Pabuaran. Yang ngarasan si Neng teh. Oh yang naon gitu? Yang iya kasih Neng. Jadi Ujang tak bogoh ke anak mak deui. Nu itu pancen bener Ujang. Ayeuna geus hayang deui ka dieu aja kumaha pikiran Ujang. Engke mama hayang nanya eta ka Ujang. Ka anak emak anu di Saudi hayang. Ieu hayang dipika cinta. Ai Ujang pagawean naon sehari-hari hayang nyaho kolot mah. Nah, teh mah da pada melan mah abdi mah jelas sadinten-sadinten mah. Naon? Iyo, karena iyo bagian di dinas perairan dan perikanan, mak. Pagawean musuh. Sarua daw minat wedan ieu. Nu ayeuna. Ayeuna aya deui hiji deui ieu nya hayang ka anak emak. Pagawean musuh nya teh pagawe kantor. Lamun pagawe kantor boleh emak kajantai anak emak mau dikawinkeun. Ieu anu hiji deui. Astagfirullahaladzim hayang kariritu we nipu aing nya tu abang ka ditariripu. Cek aing ini aing kamarukan di sana nipu aja si Pabuaran ka dia ka aing. Ya Allah.